Benernya baraya jelema tala olahraga kos abi bersabab hayang sehat maksakeun olahraga karek 10 menit geus capek. Bener sagala rupa ge terbiasakeun mah. Kitu oge dina ibadah. Lamun urang tara ibadah tuluy urang maksakeun hayang getol ibadah pasti mimitina bakal capek heula, bakal kesel heula, bakal jengkel heula. Tapi da kumaha lamun urang dohir hayang sehat kudu diajar olahraga meh teu kaeuntupan penyakit rematik, asam urat, naon deui gula, terus kolesterol dilarikeun insyaallah cek syariat. Tah kitu oge ayeuna batin urang kudu dilatih ku zikrullah, ku eling ka Allah supaya batin urang teu kaeuntupan penyakit. Naon wae cenah penyakit hate teh? Ujub, ria, iri, dengki, teu kaopan, belikan, gede amek, babari baeud, babari kasinggung. Teh penyakit hate, gede hitut. Lain gedenya hitut mah. Gede hitut mah lain penyakit hate. Eta mah bakat dari lahir.